Sampurasun wargi sobat wasiat anu dipeheman ku Gusti Yesus Kristus, bagja pisan tiasa tepang sareng singkuring dina acara paniis mana nu aya di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Catacan urang ngawitan ngalenyepan piwulang Gusti, mangga urang sadaya ngadeuheus ka mantena. Gusti anu Maha Agung tur mulia, mugia si kurnia ti anjeun nyaangan sareng ngiatkeun kana lampah kahirupan. Roh suci nyarengan salawasna. Dilebet Gusti Yesus Kristus sim kuring ngadeuheus. Amin. Para wargi sobat wasiat nu dipiasi, bahan lenyepan dina dinten ieu kaos tina renungan wasiat anu nyandak tema caringcing waspada. Dumasar tina kitab perjanjian anyar nyaeta serat Markus 13 ayat anu ka-32 dugi ka 37 sarta anu janten ayat lulugu kacandak tina Markus 13 ayat anu ka-35 sareng 36 anu kieu unggalna. Kusabab eta maraneh oge kudu nya caringcing, sabab maraneh moal nyaho kana pibalikeunana nu boga imah, naha sore, naha tengah peuting, janari atawa subuh, supaya dina waktu nu boga imah datang, maraneh ulah nepi ka kasampak keur sarare. Sobat wasiat nu dipika heman dilebet Gusti Yesus Kristus, salah sahiji sabab musabab ayana kacelakaan nyaeta nu nyetir aya dina kaayaan capek tur tunduh, nu nyetir les-lesan barang sakicep, nu balukarna jadi parah cilaka. Leungitna kasadaran barang sakicep bae ge tiasa ngakibatkeun nu mawa jeung panumpang ngaliwat. Sikap batin anu caringcing waspada dina tugas kawajiban tiasa nentukeun hasil kasalametan urang. Cara sikap anu awas caringcing urang teh diajar kudu tetep aya dina kawaspadaan. Teu joledar nyapelekeun kaayaan. Urang tetep waspada supaya akal pikiran tetep nyaring. Sanajan hirup keur raripuh pisan. Mung urang tetep waspada caringcing, tetep eling, urang tiasa ningal kasempetan supaya nu goreng tiasa robah jadi pangharepan anu sae. Kagagalan hirup teh bisa dirobah jadi kakiatan sumanget gesan urang hudang deui tina kaancuran. Hirup anu pinuh kasedih bisa dijadikeun pienteungeun anu manfaat kana diri. Mun hirup aya dina kawaspadaan, caringcing, nyaring tur eling, urang bisa ngolah kakiatan diri ku netepkeun sir rasa jeung pikir supaya tiasa tanggung jawab dina kahirupan. Dina kanyataan praktekna loba jalma anu justru malah hare-hare nyapirakeun kawaspadaan dirina. Maranehna kalah lumpat ti gebrus asup kana dunia nu poek mongkleng, ngalakukeun sagala maksiat. Sikep diri anu lunca-linci mulang udar tina tali gadang anu matak balukar jadina. Lain bae ngakibatkan diri teu eling, tapi oge ngalumpuhkeun kawaspadaan dina jalan kahirup. Nu karitu teh sok hese berat robah nasibna. Ku piwulang Gusti dina dinten ieu urang sadaya disaur tur diemutkeun deui supados teras ngalatih diri caringcing
waspada dina sagala kaayaan. Sabab di lebet Kristus urang sadaya mangrupakeun pribadi anu parantos ditebus tur unggul. Mangga urang maneda. Hatur nuhun Gusti kana sadaya pangeling anjeun, mugi sim kuring sadaya tiasa hirup caring cing waspada. Di lebet Gusti Yesus, sim kuring ngadehes. Amin. Wargi sobat wasiat, dugi ka ieu lenyepan urang dina dinten ieu. Ulah lepa teras ngadukung kanal YouTube ieu ku cara like, subscribe, sareng ngabagikeun kanu sanes. Kumargi jalan kitu, warta Injil tiasa urang bewarakeun sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan kasadaya. Sampurasun.